poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Ulah kamu coba lamun dijelaskan. Oh, iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelantas bae. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebut daga sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat. Sabada azan tah sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu. Ulah diembat-embat isin. Jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys. Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyong serong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aja Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibenta-benta ke kieu asa di mana gitu. Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumu Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah. Allah
ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah, ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean arpah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi, eueuh nu make endeu ka arpah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul, boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun, qad anfaqul amwal, nyana daratang ka arpah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok-anak kotokna. Tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu. Dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual. Buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing. Kumahaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Aju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan. Kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia. Dahar ku sararia, tapi aing menilai nu ku aing katarima
takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseur getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Iyalah payar lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarupna teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah, mana coba situ, coba situ. Ci, pan situ mah duit loba ge teh coba situ coba itu. Cet, tuh. Malaikat, oh itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Jeung celengan berarti amun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial teh babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah set dek mayar nggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karuh eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud ka dieu tukang ojek teu bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sambarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot
Jumat, yaum arfah, lebaran, haji, jeung lebaran titip. Poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah, eta teh Sidina Umar teh di mana eta meunangna? Pertimbangan cek Sidina Umar, salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teh kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sakhutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bae jana diukan. Heuy Aisyah. Goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah. Teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib buat be barang lalagan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di karubah. Dia acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Mantak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan. Hanya sholat nundutan
Imam geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha nya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah. Nah tarjamakeun terus ayat terjemahkeun wasiat terjemahkeun aya ditarjamakeun mah peuteuna naon narjamakeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum parat urang kadinya teh ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh ieu kudu bageus teu pati ya Allah ya Rabbi karim kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana kadangnya aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong kan aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing hade geus hati-hati degekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujua ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'ala al-mimbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar pada cacakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lago berarti heureuy lalagaan
Menlago pada Jumat lah cak Kangjeng Nabi jelema lagan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat ti Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos kitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun nu ngaco di atuh lagi mah salat ieu mah salat mantap sing hade salamat kan bae tanya pan mun ngaji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teh ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teh didengekeun saekeun sulusia koe sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungan dia aing jatuh wau ka sia tilok hadiah tilok naon tilok aing hendak kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya karena nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering diberi ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun mah bakal kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula
baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panon pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung di teangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak langeun aya tetanggana nu nurutan fajar sueg kunyana hareng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya diberes susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar ente ngeunah nu kos kaditu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leletikanana ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuh, Kiai, doakeun kula. Ngana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceul. Ngeunaheun, biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae. Geus, doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugih sebelum ini keur carita perjalanan. Iya cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain hayang sugih teuing kumaha hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah
berarti yang sugih ya. Adoakeun lagi maju. Guys, sebulan sekali datang, sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Beliau begal, kiai hampura tuh bisa kadieu bulan-bulan kemarin mah. Gua ada sibuk, gua masalah sih. Ieu mah doa geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede 1 tahun teh datang. Assalamualaikum. Aduh, kiai gua ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna datang deh kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai benaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sagede dongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang Bara tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset we tuh Gus ya. Teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai kajian nih mah cerita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deket ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deket ka Allah hebat jasa carang jelema deket ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut KS tadi Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui masuk ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah punyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia Masya Allah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang susah deui datang deui senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra
tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah anjo diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we kuari lah malah ke salat sunah lah miti teh salat sunah terus kabelah dia nak ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya na sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu
terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ya keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa nyaho ka ekonomi ka politik teh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ka abah menang nyaho wali santri ya tuh tenang bae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuria padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus sesuatu lobong ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya teh loba geus cenah mah geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenangna geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deh bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mah nyana salat berjamaah tas berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngertoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek geta pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga bae coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta geus teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong menunggu bojero keke tungguan bahasa gede jasa ya cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan
Masya Allah mandak kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kula sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah kagak emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah kagak sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulan ya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi kumaha usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat beja Gusti jai aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorga nyana emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mau serongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah wau henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek sehat
pugu gering, tapi cek dokter sehat. Bapak ini udah pulang aja sehat, pugu gering, bingungnya lagi. Aing gering dibajar sehat. Dokter bodoh. Guys, pugunya lagi geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan, melalui penyakitan. Darahna bagus ya teh, bapak sehat ceknya, cek jantung sehat, cek paru-paru ge sehat, tapi nyana nangis teu bisa kicep acan, cek dokter pulang bapak sehat, aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka Kulon ka Pandeglang, ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu. Beuh, tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tunggu paku sok badak kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu caknya nanti apa duh, ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orai hideungan. Kudu mayar ieu mah segala apel jin, segala apel jurig, segala nanaon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa gitu bohong nu gara itu. Aya penyakit itu bener temen eta mah bohong, dukun ngaranna. Nah ieu disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah, tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih, anu tadina gering jadi cager. Ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur, anu tadina dibere susah, dibere gering, ganti ku Gusti Allah. Dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis, tadina teu jararadi taneuh teh jadi. Tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kasimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene. Kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene. Bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna masyaallah. Pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah, maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah. Geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah. Geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cik eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan
atau tiba lagi derek moyang urang itu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ima emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ima kejadian alam ceritakan angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu yang lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ka kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat kudu ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa sarra urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan kitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke ku Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar kuarege ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
ilaihi atawa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabil la jibati alayya jamu simu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam. Kangjeng Nabi dilanjutkan ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin saenyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng Nabi hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab jeung Kangjeng Nabi hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dieu yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deketan kula pan kula mah deket ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat bloloon guruna nu boloon ye atuh dek la ilaha illallah teh ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi aing hayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon hayu dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nan mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu jakang Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a habib rojak
terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tubat tinggal deketan saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat dek dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng ngelanan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tah madak eta baca berzanji teh sholawat Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayka tah eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya mir rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal da kagak teu ngimpi ka jeung kuku mage nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wow dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cak gadat ngimpinya na hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali tau seueuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyada kurang dibawa waduh pas film India Romi Yuli kapanggihnya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang ngeuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli waring leutik aya karangan Imam Ghazali caritan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupa Kangjeng ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsaratifu man wa farqani wal hubu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
ta'am saratifu man wa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min am saratifu man. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan aju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku Maulaya Sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu heula Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Naam saratifu man wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karangarana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung naam saratifu man wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim PS sakali henteu dua kali kaditu da mangin pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan aya jalan ka katu kula nanya ai si jalan ka mana ieu nanya wi jalan ka Madinah padi Imah Ki Soleh kula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sudah jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya urang Arab kan anu unggal lawang aya urang Arab kula deuk asup tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya juh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh kula itu aya deui urang Arab udah asup tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupat kadu itu unggal lawang aya urang Araban. Cak pemikiran teh Kangjeng Nabi malai Nabi orang Arab jan Nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang sakiana enggak boleh naik ka dulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek kasana ringsek aing ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang dihandap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang. Waduh, cekula teh, masya Allah, tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah, nak. Yeay. Eta ngimpi teh kos kitu teh. Nah, eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarotepun ngamandi heula. Semandi ngalawudu, nol-nolkeun pikiran, beres make sesengitan, make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi. Baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus pakai sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karangarana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi ben miti dieu keula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami terus ayat nu pernah ka kula bebeja ku deuk di ditanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek mah ya awak cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun sajan-sajan mah
mah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos gitu. Pernah teu nu sajan-sajan atuh mali bejakeun we pokona mah geus. Deuk kapangideung teh kumaha we teh mah. Ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos itu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah. Waduh. Bener masjidna aya teu kebal teh. Kan eta dijagaan gitu. Tapi eta di ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong Sunda deui. Wah, abah bebeja baheula abah. Waduh, tas ngimpi ka sasawan teh bebeja ka kula. Bebeja, aduh, abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi. Pohara jasa teh mah. Geus pohara. Aju di Madinah eta mah lain ngimpi, aneh abah mah. Manta kaju 3 poe teh ka masjid tah. Abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kurang. Henteu bebeja. Asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi. Nu bantak atuh teu ka masjid apa asal eta kitu asa 3 poe. Masya Allah. Geus saya caritakeun tah. Eta wiridanna eta ngan aya bawa terus. Munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina tah kudu diijazahkeun heula. Ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain. Neuleunan naon ihina. Neuleunan teh hina eueuh deui pangindah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah indah jasa, nikmat jasa. Kababayang bae deui. Moal poho-poho. Indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung diresep kena maca sholawat teh diberesep. Aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah Kiai haju ngimpi. Kunaon? Kapanggih jeung maung. Wah. Saya ijazahna di mana? Di Habib Rozak. Pantes satu. Aduh, Masya Allah. Atuh untung tak kapanggih jeung maung sia. Aduh. Gagah maung mah ih. Salah ijazah masalah teh sia. Nyaho cenah diberen aja kos kitu. Nah, iyalah Kangjeng Nabi. Bahkan aya walillahi darus Sayyidil Bakri. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ya qadiyal hajat Allah